Lebaran tetap lebaran, musuh tetap musuh. Eueuh kata hampura, tuh tempo orai 15 ganti kulit ge tetep we berbisa. Yang ingat anu gableg hutang, omat bayar. Eueuh kata THR-an. Bener teu, tadageun. Tempo di imah nyonyo HP. Giliran aya kahayang nyamperkeun. Tempo ditolak nyebutkeun dosa. Baladageun. Cek saha ontohot susah senang jeung dulur. Wadul ieu zaman kiwari mah moal aya dulur nu ikhlas. Angger teh diburuhan mah ieu hitungan. Mun teu ku dulur teu kusaha deui. Waduh, mun teu ku sorangan teu kusaha deui. Baladageun. Tengekeun kardun, pamajikan mah gogorowokan, ceceleuweungan neng terewelang kanu jadi salaki teh bukan berarti teu sopan. Ieu. Da aing pamajikan mah lamun boga masalah dipendem salah, teu dipendem serba salah. Kuduna ge dibucatkeun, ameh ngemplong eta masalah. Kenapa teu baladageun. Patangga boga sungut nyerocos we siga ban bituk. Sagala diomongkeun, sagala diobrolkeun. Keun bae atuh barina oge teu kuasa deuk moal, da batur, teu kudu usil. Jiga anu hirup manehna bener wae. Baladageun. Dengekeun kardun, ari pamajikan keur babarewekan ngocoblak teh lain kalakah nyebutkeun ngalawan keras hulu. Ye, lamun mu boga pamajikan nu keras hulu, neangan atuh ka pamajikan nu eueuh huluan. Baladageun. Dengekeun ontohon, make jeung nyebutkeun awewe zaman ayeuna marurah. Ye, hayang nyaho, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki anu daya ngadangar duit awewe hanya dalam modal pinjem dulu. Baladageun. Lamun jelema anu dinyerikeun ku maneh masih keneh bageur ka maneh, lain berarti bodoh, berarti moralna leuwih luhur ti maneh. Lamun maneh boga ontak, minimal maneh boga kaera. Lain banget. Baladageun. Dengerin Nurmi, ngaranna oge hirup. Ieu hirup mah disyukuri jeung dijalani. Bagaikan air yang mengalir sarua. Ieu air nu mengalir oge loba nu ngalewatna. Aya tali lewat, aya sampah lewat, aya bangke lewat. Loba ieu rintangan ge. Begitu juga hidup. Baladageun. Jelema anu pernah dinyerikeun ku maneh tapi masih keneh bageur ka maneh berarti moralna tinggi. Lamun otak maneh berfungsi minimal gablek ka era. Baladageun. Kumaha lamun aing nginjem duit? Dek mere moal. Lamun teu mere, kumaha lamun aing nyerenteng? Dek diladanan. Baladageun. Sagoreng-gorengna aing, samiskin-miskina aing, ingat aing masih kene boga hate. Sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunahna. Ingat roda dunia mah berputar. Ayeuna aing sangsara balangsak, buah isuk pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar, buah isuk pageto mah bakal balangsak. Omat, urah indit bari nyiduh, besi sia engke labuh aya pangabutuh. Baladageun. Tong legeg, bos. Kumaha lamun hayang modal? Dek saha anu nahan? Kumaha lamun kababayan? Saha anu ngombehan? Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Keselnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia. Sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hakan. Baladageun. Dek teu tereh kolot kumaha pamajikan? Dek teu tereh wisan kumaha pamajikan? Sapopoe nanaon sagala di pikiran. Dibere duit ngasa ukur pas-pasan. Anu ngotak pamajikan. Teboga beas, gas, token listrik beak anu ngotak pamajikan. Acan biaya sakola budak anu ngotak pamajikan. Muih dina jero kudu teh dar-derdor tentang resiko sapopoe. Sedengkeun mere duit, gede teu gede, leutik teu leutik, kudu mahi. Tempo teu mahi, nu disalahkeun pamajikan. Teu stres kumaha eta pamajikan. Baladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip-sync, joget-joget, live. Matakna ari hirup pula sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna ka oyok. Hakan
ku sia. Baladageun. Ontohon di tempo-tempo lain mikir geus kolotek kalah kahayok we nyakek botol. Urang teu peuting di tempo teh nyakek botol. Tuh tempo mah udah leweh keperwengan hayang jajan. Pamajikan rasikuaneun lain ieu mah soloyong ka ditu, soloyong ka dieu kos gangsing we muy. Batur mah hayang lieur teh diubaran, ieu mah kalahkan siar unggal poe. Emang lamun maneh engke pae ku malaikat bakal ditanya maneh nginum naon. Baladageun. Degekeun besti. Geus teu usum ilmu padi pake mah ilmu bagong sakirana aya nu ngahalangan suluduk maju terus pantang mundur lah baladageun. Sabenerna mah Korea beberewekan wae teh nyeri-nyeri sirah tapi ari hirup diganggu wae mah otak teh ngaheng ngabeleng lieur. Coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu digorengkeun tia lebihkeun kajet geunah teu teu geunah ieu. Coba nu ngomong mah begitu mah ieu katempo saha-sahana dari saukur ejek jeung ejek mah jatuhna fitnah. Tapi kadenge kana ceuli mah nya amek we. Coba ieu diantepkeun ka lakar beuki ngalunjak. Disampeurkeun moal baleng ieu geus hoream berupa papaseaan teh. Teh ngayang nanaon nya. Meni resep buruskeun kana hirup batur. Keur nyindirnya. Pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Loba gaya. Helikopter ngajengkang. Motor standing. Tep sendok. Corolok asbes. Nah, ari tempo asup. Sekali keluar. Membles. Baladageun. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong aya kawani datang. Eueuh kawani aja dong. Baladageun. Sirik keur naon urang sirik ka maneh? Ningali kahirupan maneh ge aing mah teu sudi. Ingat maneh moal bisa cigah urang jeung urang ge teu hayang saeutik oge cigah maneh. Baladageun. Cik dek nanya ka maneh anu osok ngabohongan kanu jadi pamajikan, anu osok nyumput-nyumputkeun duit ti pamajikan, geus menang naon jeung geus jadi naon, yeuh geus jadi mobil, geus jadi imah bertingkat. Nu aya ge lain beunghar, kalakasan sara balangsa. Baladageun. Maneh deui. Giliran teu gablek duit datang, giliran senang mah ngaleungit tiga jurig. Gigi ka ditu we ka tukang, dek nanahaon bari oge ka dieu. Tempo keur susah mah ceri-ceri minjem duit. Tempo ku aing ditagih, muririt ngaleungit. Teh sidik mah ciga setan. Saakrab-akrabna maneh jeung babaturan, sadeukeut-deuketna maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Dengekeun aya besti. Jadi awewe mah ulah gandeng, ulah curak carek. Komo ka salaki ieu ngalarang-ngalarang mah. Cukup imbangi we. Lamun lalaki mah bagor ka awewe, bakal beak duitna. Lamun awewe bagor ka lalaki, bakal loba duitna. Fakta eta mah. Baladageun. Aing mah teu sudi boga salaki kaset ai sakirana mumul usaha mah. Yang percuma gablek salaki kaset ge ari teu becus kana usaha mah. Baladageun. Maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Maneh make dedemit, ku aing dipake jarur langit. Aing mah jelemana tetegaan, tapi bukan berarti aing teu bisa. Baladageun.